lamun bae hiji jelema beramal karena pagawean amal bagus atau goreng beramal lebih sokrotin soma di jero buat anu lesang gede di jero lah babalah lawangan wala kawata jandelaan kumata la kharaja amalukum ilan nas ka ilam makan masyaallah itu ucapan Kanjeng Nabi bakal tembong bae pagawean urang bagus ka tembong bagus goreng ka tembong bagus gorengna ka ilam makana dek beramal naon bae wali beramal di gunung nu yahoeun salat sorangan ibadah sorangan lila saha nu mere nyaho atuh bahwa di luhur aya wali ih ya karim ya Allah bakal kanyahoan ke manusia cak Kanjeng Nabi kumaha kurang nyumputna eta pamalingan sakali dua kali tilu kali geus kajebegan mah kanyahoan bae bahasa jebeg teh bahasa Bandung eta sopan jebeg fasayarallahu amalak gehe kebal mah atuh kanyahoan bae nah aya jelema nyandung rapih jasa curiga kabeh nya nya padahal mah saimah rejeng ka pisah ku tembok doang nu kolot belah dieu nu ngora belah dieu tapi rapih jasa nyanana make mobil box ieu makan asli cerita asli mah make mobil boxna ditedeun di mana nyanana kadinya kan teh curiga ke sepatu make naon atuh ngaranna ke mobil box ieu nah wah gilir atuh kieu geus teu kanyahoan setahun 2 tahun 3 tahun teu kanyahoan anakna geus umur kelas 1 SD ya kan eta ge kanyahoan gara-gara meuli es aya tukang es ngeuli anak nu kolot kan datang kadinya keberan anak nu kolot Pak beliin dong Pak cek nu kolot bapak ke siapa lu bapak itu emang bapak lu iya patut dicurigai nih tadi anakna padahal bapakna geus hidup maksudnya ulah sih lu ngomong bapak tuh iya batakan meuli es bareng tuh kan nah anak nu kolot mah meuli berikut pamajikan anak kunaon nyana nyuruh tuh Pak beliin dong Pak gitu kan ieu cek nu kolot teh lu ngatain bapak sama siapa sama ini emang lu anak siapa ini bapak saya cak nu kolot ya aduh dada aing murag budak tuh eta kumaha eta ye kajian kumaha ge ieu mah lo bas itu fasayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae ye bakal nanti anak man kanyahoanana anu kiai anu nyandung teh kiai nu nyandung aju kebenaran aya anu ngajikeun pan milu ngajikeun kiai da kadinya bebeja anak anu kolot aya ngajikeun cenah ieu aya tuh ngajikeun kunaon atuh padahal bahkan gilir sapeting eta teh geus sababaraha taun eta mungkin ka 3 taunna nyana bebeja ngajikeun tunggus kiai mah babari bae undanganlah tuh kan babari alasanan undangan nujuh nama tang puluh ngaratus atuh pamajikan teh nyana naon ieu horenganan dedeh iya eta kan bebeja tah naon ka ngajikeun geus sapeting 2 penting ka 3 pentingna kasubuhan tuh maksudna kasubuhan teh nyana kan gilir kasubuhan balikna biasana balik penting gimana teu bergegeraan bae salah sorban tiung atuh tiung biasa we di ka dieu ge nyala kos teu boga salah teh tenang Assalamualaikum salam cak anu kolot teh nah iya cak anu kolot naon nah iya munafik ya sok aju kikituanan urang rumah tangga iya naon diuk sakumaha PM diuk eta ka kiai eta atuh diuk kiai ge naon sih aing sasalahna ieu salah rarasan teh sorban buka aya naon sih sok aju mamarahan ki isu sorban buka sorban kayak heula ieu aya naon ieu aya naon teh sorban buka
dibuka kunyana tena diharap eta sorban teh tiung jangan teh salah bawa sial jasa. Masya Allah tak eta kan pasayarallahu amalakum kanyahoan we kanyandung-nyandung nailah imalu pasayarallahu amalakum tungtungna kajen kuku mah ge sahebat-hebatna bais tarasi moal ka ambe pais daging hayam tarasi bae awak kurang di bagusan luarna makan make baju kokoh samping ngecap gajah putih deh kokoh putih cap gajah putih kopiah putih sorban putih hebat padahal di benak hati nama aya racun di benak hati nama ieu teh aya tumbilaan di benak hati nama ieu teh aya utek ugelan di benak hati nama ieu teh kropos putih tinggal putih bajuna putih tinggal putih sampingna putih tinggal putih sorbanna putih tinggal putih kopeahna putih tinggal putih sendalna tiluhur tepi ka haw-haw da putih kabeh tapi di dieu na geuneut pasayarallahu amalakum bakal katembong ngajen gugum mage ieu lain cak sasacak Allah ye urang nyumputkeun amal bagus urang mung kanyahoan ku batur lah ya amal beramal ke Allah geus zikir ke Allah sholawat ke Allah geus embung kanyahoan bahkan di hareupeun jelema mah urang bangun bidug bae bangun kitu bae biasa teh tapi kolbu urang talukna ka Gusti Allah fasayarallahu amalakum bakal katembong bae ieu kahebatan kolbu urang teu bisa disumput-sumput sabulan 2 bulan setahun 2 tahun lah seuri sia boga pagawe naon sia teh mah aing teh nyaho ieu mah keur carita bagus ieu mah jore meureunnya kanyahoan wae kajen kuku wae jero hate emang teu kanya pasayarallahu amal sabulan orang bisa 2 bulan orang bisa katiluna mah masyaallah jelema ieu anu ngabobodo diri jelema anu ngabobodo diri padahal mah lain kos kitu tapi nyana bertingkah kos kitu misal sabenerna mah nyana teh teu bagus tapi bertingkah bagus ngomong di bagus-bagus segala di bagus padahal mah teu bagus tinggal tunggu tanggal mana fasayarallahu amala sabulan 2 bulan setahun bakal kanyahoan aslina emas mah kanyahoan aslina jelema raresepeun kabeh jelema mah kanyahoan asli nu teu benerna atuh disepak bahkan lain disepak deh penalti lain disepak deh disepak bangsa kada disoer lagi mah penalti ceger beres tuh kan emas kanyawan aslina resep perak kanyawan aslina resep mutiara kanyawan aslina resep tapi jelema kanyawan aslina nu kebeneran aslina teu bener di penalti 12 pas geus teu make priwit deui teu make ieu mah langsung bae pasayarallahu amalakum ulah main-main jeung Gusti Allah ulah main-main sakumaha jelema kadeleuna jore di balik jore aya bagusna pasayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae jelema rudin amat jelema goreng amat jelema itu atana ijid amat zahirna terjata zahir ngawadahan anu hebat di jero batinna horeng aya nurun ilahiyun aya ma'rifatullah wadahna bae nu jore dijorekeun ku manehanana nu mentek dijorekeun embung kanyahoan sabulan 2 bulan setahun 2 tahun pasayarallahu amalakum bakal katembong hebat eta jelema dibaguskeun awak urang teh di udang-udangan balah udang-udanganna ge udang-udangna ye hampir mun direndengkeun jeung ban Vespa gede anunya na hebat jasa Masya Allah dihebatkan guys ngomong dalil ngomong hadis tapi di benak hatina aya hasudan di benak hatina aya riaan di benak hatina aya segala macam penyakit-penyakit pasayarallahu amalakum udang-udang tinggal udang-udang bakal katembong amal asli malu mas itu pasayarallahu amalakum ya Allah satu sisi orang teh dititah ayo ya gara beramal bakal kanyahoan bagi nu taat aing kajen disumputkeun bakal kanyahoan ya berarti kan aya target resep
bagi jelema anu maksiat ka Gusti Allah ayo sia teruskeun maksiat kege bakal kanyahoan ngarentet waduh irahaning aing bakal kanyahoan kabeh kanyahoan nu maling ujungna kanyahoan nu nyandung ujungna kanyahoan mentak mending per-peran bae ka nu kolot lamun endek mending bebeja neng ieu mah kakak mah izinan bae aya naon izinan dek ka pasar tah lain neng atuh iraha teu izinan aya dek ka pasar mah jadi izinan bae lain neng kunaon ieu mah kakak mah aduh naon sih iya aya jahe neng aduh masyaallah ieu mah izinan saminggu becaknya teh asana ngarumas jasa ieu asana kakak mah lamun teu laksana ka dinya nanaonan cek pamajikan teh nanaonan teu mah izinan bae bahkan anteur ka mana ieu teh jahe ho oke kan ketungguan sakedeung nah ketungguan sakedeung ke goreng izinan gorengan ngasa golok tah urang kan serba salah ari urang bebeja teh diizinan ari urang teu bebeja kanyahoan bae mending mana ayo mending mana tuh kan mendingan ulah nyandung neuk naon tuh nyandung sagala lah geus lamun dek nyandung nu jauh Fasayarallahu amalakum bakal katembong ku Gusti Allah diri urang lamun geus ditembongkeun masih keneh bae dikiriman angin dikiriman gempa dikiriman tsunami dikiriman banjir ketika aya banjir nu mantak para aulia Allah osok aya nu dibere alamat banjir ye dibere aya naon emang nyana kan komunikasi jeung Gusti Allah Gusti kok aya banjir aya naon sih nu sabenerna dibere tah ku Gusti Allah alamat eta teh tah di daerah eta teh ki masyaallah karim tuh pasayallahu aman bahkan wa rasuluh jeung Rasulullah ge bakal apalin da dibere wahyu ku Gusti Allah bahkan wal mu'minun horenganan jelema mukmin kamil anu mukmin tersebut tegas jadi kakasih Allah bakal diberenya deui boh dirina boh nu sejen Allah bakal nembongkeun ka amal bararea Rasul bakal nembongkeun ka amal bararea mukminun ge bakal nembongkeun ka amal bararea bahkan kanyahoan jamu minun teh horenganan di dunia jeung di akhirat umat Kangjeng Nabi mah bakal jadi saksi lain nyaksian nu kayeuna bae nabi nu baraheula ge bakal disaksiana ku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditembongkeun di dunia keneh wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum Muhammad bejakeun ku anjeun ka sahabat anu tadi anu manehanana henteu milu perang Tabuk tapi gancang setelah Kangjeng Nabi datang sumping ti pangperangan teh gegeran nyarumpingan Kangjeng ngaku kada berdosa anak nah bejakeun Muhammad ka arajeuna atawa khitab teh linas ke seluruh manusia termasuk urang secara umum bejakeun Muhammad ka saantero manusia di mana bae ayana jeung iraha bae Masya Allah termasuk urang ge sakali deui bejakeun ku anjeun Muhammad khususna ka sahabat anu teu milu perang haju tobat atawa umumna manusia di mana bae ayana jeung iraha bae ayeuna urang bejakeun kumaha ya iya malu silakan beramal masih sakadaek aja maksudnya
silakan bedek boga pagawean naon acenah neuk ibadah bae mangga acenah abdi mah neuk main koprok bae gae acenah abdi mah neuk nonton TV bae los acenah abdi mah neuk wean bae leg-leg Gusti ya los ieu malu masih ayo geura masalah gas dia tenguntungkeun ka Gusti Allah urang ibadah kabeh sugan nambah-nambah mulia ka Gusti Allah henteu urang ayeuna mah maksiat kabeh maksiat ka Gusti Allah sugan ngurangan derajat ka Gusti Allah eueuh sacuil-cuil acan hubungan urang pagawean urang jeung Gusti Allah Allah mangansa kadar ngainstruksikeun ge gajanggikeun deuk mere sorga kanu nurut deuk mere neraka kanu teu nurut sakitu doang adapun urusan-urusan nambah derajat jeung ngurangan ka Gusti Allah mantap cak Gusti Allah Muhammad bedakeun sakahayang jelema bedakeun ka urang Cikupa bedakan ke orang SPT itu sepatan SPT bejakan ke wong Kronjo wong Serang wong Pandeglang pokoknya kabeh bejakan iya malu besi ente jadi bupati de korupsi bejakan terus besi ente jadi gubernur hajun de korupsi terus besi ente jadi polisi dek dewakan beja lemah hegae tangga terus tuh pentan kusia duit jelema ayo besi sia dek jadi kiai hajun nyen proposal terus masalah besi sia dek jadi kiai hajun bener jadi kiai ibadah ka Gusti Allah beurang yang penting terus pokoknya endek migawe naon baik bagus maupun goreng bejakeun Muhammad ya malu silakan ya Allah kita bahasa gitu ngeri sebenarnya bahasa gitu teh ngeri atau ngeri sebab di jerona teh aya ngaresep aya nyingsieunan lamun kanu osok ngaji bae urang ka santri sing ngaji bae terusnya sing getol berarti kan ngabubung namun ayah santri kemudian telok ngaji sing telok ngaji bae didinya teruskan ulina itu kan nyana jadi mikir kan bahan ieu kieu kita teruskan ulin tuh kan urang ke anak urang sakolana bagus kemudian atuh ayeuna naon gitu ngaranna gawena rajin gitu kan salatna ceng saya buka pagawean bagus teruskan bunga kan ya pede anak orang kita ngakal baik dagang mundur baik segala rupa motor geus beak sabaraha meureun ceng pagawean sia terus nyana ge mikir kolot bahasa ya kolot kan eta bahasa teruskeun teh ieu saruat imalu teruskeun pagawean terus ya geus bae lanjutkan eta sarua ge lanjutkan ge eta ge bahasa nyungkun eta boleh sebut bagus eta kus kitu bahasa teh kumaha kasaha ngomongna kasaha tibana tuh kan itu bahasa gitu batak di dia teh aya dua rupa bahasa Gusti Allah anu diwahyukeun ka Kangjeng Nabi dengan bahasa ieu malu eta teh aya dua kumaha jatohna kanu narimana hiji targhibun azimun limutiin ngaresep anu pohara ka jelema nu taat nomor kadua wa'idun azimun lil mudzibin ieu teh ancaman nu pohara ka jelema anu berdosa sok geura anak urang getol gawena terus genceng urang lagi bari seuri terus anak urang maksiat bae ceng sia terus-terusan maksiat terus ceng terus kan bahasa teh dua rupa eta kene bahasa Masya Allah ya Allah ya urang jadi bos terus deuleu ke anak buah rapih ya anak buah teh boro-boro dititah nu teu dititah ge dipigawe nu dititah khusus jana dipigawe aya anu teu khusus sapatu ku jana padahal mah lain bagiannya na dielap gitu kene sasapu gitu kene bersih eta luar aduh ya anak buah hebat amat di samping anu dititah di luar titah ge aduh rapekan teh cek urang Bandung mah disebutna teh masyaallah hebat nah eta urang cing ka dia sia aya teruskeun nya eta pagawean siap bagus bahkan diberekan ku urang tah di luar gaji tah tuh kan
Nah aya ieu boro-boro ngelapan sapatu, boro-boro jukut dicabutan. Ieu mah rahmat neuk mantong ge ieu ka bos. Jatuh dah cak anak buah kayak kena tak karaman. Sialan pak gobloknya tepan tuh anakku. Tidak bebersih mal atuh nu dititah ge henteu deui. Nu kudu nama asup jam 7 keluar jam 3 buat jam 4. Beuh ieu mah ngasokna pak. Aya asupna mah bener jam 7 ngasokna teh jam 10 kene geus ngarokok bae. Jadi kan jam 7 udah 8 9 tadi gawe teh. Di jam 10 mah geus kieu bae. Nya dahar teh nya ngopi teh nya ngarokok. Aya bos pokoknya itu guguran suruntul bae. Aya mah geus kieu bae korupsi waktunya bae. Haju sholat pan, mantap sholat wiridan pan, baca yasin 7 balik, goblok bener. Udah kira adi gawe dah ya anak gua. Tapi bosnya kadang saja. Siapa boga pegawaian kos gitu, emang aing teh nyaho. Teruskeun. Bahasa teruskeun kan Nu tadi terus. Saya terus ya. Eta kan bahasa ngancam. Waduh aing tidak terus penting kan nyahoan gitu. Asal aing dipecat ke dulu kumaha. Tah, ieu bahasa terus da. Jadi jatuhna kumaha anu narimana? Iya madu. Oh, sungkunan bet. Kumaha Gusti teruskeunana? Fasayyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Balukar tina Allah nita neruskan pagawean da pagawean teh horenganan bakal katingali ku Gusti Allah, lain bakal katingali nisbati Gusti Allah mah atuh apaleun nyahoeun janang Allah dumanteug fasayarallahu amalakum. Allah bakal nempokeun ka amal-amal anjeun ulah di akhirat di dunia keneh. Kira di dunia kene iya ancaman ya sekaligus targhibun aja. Silakan dek beramal kumaha bae ge ibadah nu bagus teruskeun. Fasayyarallahu amalakum. Allah bakal nembongkeun ka pagawean-pagawean anjeun. Ya malum situ silakan pagawean ente maksiat terus awas. Fasayyarallahu amalakum. Allah bakal nembongkeun ka amal-amal anjeun kabeh ulah di akhirat di dunia keneh. Jelema ibadah ka Gusti Allah, salat konsisten berjamaah teuting ala kadar hudang 2 rakaat bae mah isuk salat 2 terus bae bakal ditembongkeun ku Gusti Allah amalnyana. Istiqomah dina salat berjamaah peutingna hudang beurangna tah duha tempokeun setahun 2 tahun 10 tahun bakal aya berbeda. Fasayyarallahu amala. Jelema ngridit sewa ju sariri bae jameureun kridan ngridit kabeh. Dah ngeridit nih motor mobil atau imah awas eta barang nu dilarang ku Gusti Allah. Lain kreditna kredit masalah tapi lamun cash jeung kredit akur atau terima cash kredit bae atuh halal. Ieu mah nu haram soteh anu dua akad berbeda. Mun cash 10 juta lamun kredit 20 juta haram riba. Nah wari tinggal ditanya aya eueuh anu akur tak misalnya cash jeung kredit akur mana coba mun aya bawa ka di jelema mana makanya ulah ngomong langsung bae kredit haram teu kudu dibahas deh jak geus kredit ya aya kiai nu kakarak ngadenge nyuci sambarangan bae ngridit haram deh tama meureunanan teu ngaji kitab sungut si anak paling disoekeun tungtung nomor ribut aing ngaji ulah datang di tengah bae tanyakeun heula atuh ulah ka aing nanyakeun ka murid eta kuncing ngaharamkeun kredit emang geus dibahas teh dieu nyaho ya sarwana pantaukeun murid kos kitu ya
atuh kan istiqomah nanyakeun nanya iki cing ngaramkeun kredit mah geus dibahas baheula dalil wah tunggus beres kumaha tek bener berarti ngajina. Nah ya jelema kredit setahun 2 tahun bakal fasyarallahu amalakum katembong gara balukar siksaan ti Gusti Allah. Jelema jokot duit di bank atau rentenir fasyarallahu amalakum. Jelema judi fasyarallahu amalakum. Jehe korupsi fasyarallahu amalakum. Bakal ditembongkeun di dunia keneh. Ibu urang sararea anu gajanten nu pernah jantan gubernur di negeri urang atupan ayeuna ge masantren keneh. Eta teh apa fasyarallahu amalakum ditembongkeun ku Allah. Sajabi teh eta ge seueur keneh hapunten. Ka para pejabat sumuhun ieu teh da sadaya ge tarangan salaresna matuh saha anu di penjara teh hapunten ka sadayana caknya goblok beureun sia sopan ge nyeri ka hate aing. Tama kok jelema ngajatokeun cinta ka hiji awewe na sopan hapunten caknya sanes abdi nolak ieu hapunten kunaon atuh ieu mah aduh masyaallah nya teu tiasa nyari sampai ieu hapunten we teu acan we heula ayeuna mah heulanan teu acan hapunten we heula nya ieu mah mun bilih badan kanu sanes mah mangga bae eta pan sopan tapi nyeri sial teh urang priangan goblok nyeri eta kos kitu aduh apa sopan padahal nolak beda jeung urang Tangerang atau urang Karawang Bekasi sama sapagodo sarua mun aya anu ka awet dicintakan neng deh cinta yang anda bisa ajen sih emang guna ente lah yang mahalanan mau wakal banan teu bogoh jelas-jelasan kan ambo udah Tangerang makan kos gitu bung lah bung jadi emang bahasa lah kos gitu tapi kan emang ngeunaheun kos gitu kan di teu adi ulah wakal eulanan orang tawak hidang eulanan ulah wakal eulanan mah urang mah eulanan ya eulanan atuh panah tuh lantaran emang nagarana tuh biasa tapi kan di Bandung mah lain apunten sanes teu nampi sanes tapi ya mah henteu we heulanan bilih bade miliaran sanes mah teu mangga we heulanan abi mah teu geuneuk teu malek mah goblok beureun eta teh nolak teh tolol sopan tapi nyeri atuh beda-beda daerah sadaerah nah ieu tah sakumaha tadi seueur anu marulya anu aragung ayeuna ge nyantren keneh katong hapunten we da di dagri urang ge kan aya ibu urang sarerea nah susanesna ge kan mantuna ge sami ayeuna ge nuju masantren keneh di mana di bawah druji teu balik masantren penjara sumuhun aduh loba-loba eta teh keureun fasyarallahu amalakum ye imalu masih sok de korupsi fasyarallahu amalakum sok sia de judi fasyarallahu amalakum mana jelema nu sok judi sugih malaya jelema nu sugih caranya anak naon kitu ngaranna judi menang 100 juta kan bade tak koprok 100 juta mana aya koprok 100 juta ja bandar ge boga ge ngan 1 juta bandar koprok mah 30-an juta ngan 1 juta kotok menang tah bayar kotok menang tah bayar keke nyana nu menang deui kotok nah beak jeuneu geus deuleu beak ge duit aing cak bandar ye kotok menang tah du batur teh mangkane aya gedena 500 yeuna geus beak tinggal 50.000 atuh kumaha tah ye sama we dibalang ngeusan cak cenah teh tolong badar koprok kan di mana ge kos kitu ya modal lagi nya nang 1 juta deh atuh siapan bandar koprok na ge ayeuna judi 100 juta nu 1 miliar mana nu sugih gua menang judi misalnya teh menang 100 juta put nu ngadenge sia menang judi kan heuh minta tuh aing tah 10 juta sia belum tah 10 juta teu karasa tah tuh nu sit teh nyana mah ngarokok ngahutang
judi emang kumaha gitu, masya Allah tamah hawa nafsu doang. Nah pas sayarallahu amalakum jelema nu sok judi imah lagi bakal dijual. Malum masyitum pas sayarallahu amalakum jelema can mahi dina nyandung lantaran ngan sakadar nafsu doang sapira digawe ge kocak-kocak aya borongan kocak-kocak aya borongan geus borongan pamajikan opat pas sayarallahu amalakum kadeu lembak kebal deui ge budak TBS eta kajeun kumaha je gantung diri bisa ujianan. Ya, nu kolot menta, nu kadua menta, nu katilu menta. Nanti dulu dah ngutang aja di warung. Ntar nih belum ada proyek, ya dah ngutang kan ini saya 1 juta 2 juta nih cek tukang warung kapan bayarnya? Ntar tuh saya belum ada proyek. Nanya deh kan ke suami, belum ada proyek, pandahar mah udah terus. Mah udah sekarang kita musyawarah, kita jual aja rumah yuk, nanti juga adanya jual rumah. Kita di mana ngemper aja dah. Tuh, ai pamajikan opat ai mah ngemper etis tante. Mal kebel ya pas sayarallahu amal lamun dek nyandung kuduna boga pabrik teh awakna seger teh bobogaana ge seger teh atuh bade bobogaan teh seger ngan so doang konyekan 2 buku tilok digarap-garap lalaki tolol teh mah kitu buku pemajikan minta cai di kurang pemajikan salaki lemah cenah kiai lemah naon ieu lah lu loba omong pancena 2 pembajana 2 mah 2 bae cenah mangso jelema mah kos kitu hudang-hudang cenah kiai saat cenah eta kiai moal bejakeun nama rahasia perusahaan. Nah ieu lamun aya jelema eta teh pagawean anu di luar naon kitu ngaranna di luar kelayakan pas sayarallahu amalakum deulekeun tungtung deulekeun Allah bakal nembongkeun jelema ibadah pasarallahu amalakum jelema nyieun pondok pesantren salafiyah engke bakal katembong ku Gusti Allah kumaha kaikhlasanna pasarallahu amalakum deu tungtung jelema nyieun yayasan awas deulekeun pasarallahu amalakum nya manehna bener-bener ka agama apa ka dunia pasarallahu amalakum aya kiai anu dirantai kiai yayasan dirantai emang kudahan gitu ya itu korupsi bang itu beres manajemen aja sama sekolahan pesantren mah pasarallahu amalakum jelema jadi pejabat korupsi pasarallahu amalakum pokoknya mah naon bae naon pasarallahu amalakum kalau masuk ingat ka dongeng tak ingat ka Gus Dur dongeng-dongeng didongengkeun ku Gus Dur aya hiji kiai bager jasa boga tangkal rambutan di hareupeun imahna lembut santri geus kieu bae lembut amatnya buat tempat sini teh si santri teh peuting urang garap yuk ayo siap geus si anu naek embung si anu naek si anu dihandap nu mulungan naik geus tong kos sagarang manyertieun kuya naik nu saurang ngadahar jana ulah di daharan atuh pokona turunkeun ilanan ke kakarungkeun ka urang bawa geus turunkeun teh harus turun nya beres di pondok nya ngadaharan aman kan masya Allah kiai bari dong cekeun geus kitu bae husnuzon santri menang 2 poe kan loba keneh nyokot yuk ayo nyokot deui sakumaha kamari tah aman kan kiai nage neuleut isi rambutan aing jadi ngaeueuh saha sih ya aing ngadenge ku ciwes nama ti peuting teh ye kiai mah meureunan ai peuting hudang mah osok yo katilu kali sarua jeung taeken kadenge ku kiai ditempo kan kadenge tempo arai tempo nu ieu nungguan di handap beneul ka kiai lumpatnya berebet bae kan langsung di jero kamar kieu wah aing gajawan beungeut tante cek nanti geus kieu bae mudah-mudahan aing teu gajawan beungeut cek santrina kiaina kan dihandap terus bae di luhur geus pinuh tancan geus pinuh tancan cek cek nu geus cek santrina depan sorana beda sorana lain hujanna digerakkeun deui jang geus pinuh tancan cukup lain bahasa nu biasa aja ieu mah
nyana mah imah barang di deuli asana kiai ka jadi rumah ditelak-telak punya bener ieu tidak turun nyana di luhur bae digerok itu cukup jaga segera turun jang waduh bener aduh kiamat segera kayawan turun jang mesti ragang moal jang kecuali kiai dah kai baheula jang nya teh embung kadele banget embung ai turunan deger embung kadele banget aduh tapi kiai na hebat tuh ya geus atuh cenah mama ka jero bae heula kitu atuh turunnya lompat ke kamar babaturan keur kieu bae nya lagi guprak bae ka dieu rambutan ditinggalkeun sakarung rambutan atuh babaturan geus gas ieu teu ngomong itu teu ngomong aja jangan nanya ya kiai kan sialin gak bejaan aduh gak bejaan kumaha aja jada di lu nggak tadi orang kumaha aja jangan isukan udah apa datang baik ke kiai ngulah emang konan atunya nanti jauhan kebanget orang iya tuh kiai menyahun kajian kumaha aja suara orang tinggal orang moal tak nuti lah ulah isin orang kajian kumaha sini kajian kumaha ge ulah nyana pan penting kajian kumaha ge teu neuleuh ka beungeut urang ulah lah nyana keur pasini kitu isuk-isuk jang ka dieu dah kan cakai ge kanyawan kan cakai ge kanyawan digerokeun ku kiai teh ka dieu jang cepet waduh datang jadi baju merungkut duaan hampura kana kiai kajen kumaha lain kitu mundek di alaan nu arasakna alaan kabeh oh masalah mama memang ngusu aya di ala ieu sok atuh bisa ngalak mah ngalak ka luhur engke ujang beusi hayang menyokot kan eta kos kitu teh ieu malu masih ditita ge penteungeunahkeun kana hatena aduh sakira ibu yang ieu ai teu daek pan urang kumaha ai daek pan atuh kumaha ayo ke daek-daek oke kan naek nyana dua anu hiji cak babaturan nu liwat kanyahoan kan atuh suga teh nyana teh nyahoan babaturan ge cak aing ge bakal kanyahoan sia teu kabehan santri nyahoan mawanyana maling anu kiai pan sugan teh kiai doang nu nyahoan paduh ampun nah ieu pasayarallahu amalakum di jelema maling sakali mah teu kanyahoan dua kali mah tilu kali mah pasayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae kos dongeng abah teh anu ngadidik kucing bisa mawaan eta bisa mawaan naon kadaharan ge barang kadatangan tamu beh geus lain jelema deui nu mawaan sangu nu mawaan cai kucing tek cih hebat amat teh segana atuh kitu kucing di dieu mah ieu teh angora kucing angora nurut geus ngadidik ieu mah kajian kumaha ge ajib sakjana ku hebat-hebat teuing ye tah tapi kan bejeuna bae geus beres tinggal dahar doang ye geus siap dahar torojol teh aya beurit atuh pan ucing mah kabeurit musuh sedengkeun beuritna anu layak didahar ku ucing kita acak-acakan kadaharan nu tadi cek cenah hebat teh tah geuninganan sayur beak kata rajang lauk beak kata rajang bahkan kacepretannya anak gitu atuh ngudag-ngudag beurit di dinya pasayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae aslina kajen kumaha jelema lain kiai ngaku kiai pasayarallahu amalakum jelema lain bos ngaku bos pasayarallahu amalakum jelema udah deh goblok beneran atuh tenang bae sih siapa bakal pasero atuh tunggu lawan haju kos kotok ndoga atuh jadi jauheun be batur
Fasayyarallahu amalakum. Ieu ayat masyaallah. Imalu masyitum fasayyarallahu amalakum. Ayo gawe kumaneh bakal kanyahoan pagawean urang kajen ku kumaha ge. Ge lamun henteu kanyahoan lila turun azab banjir, turun azab angin, turun azab gempa. Eta teh dikanyahokeun nu mantak dibere gempa aya naon si didinya, nu mantak dibere angin aya naon si didinya, nu mantak dibere banjir aya naon si didinya. Fasayyarallahu amalakum. Geus ditegor ku Gusti Allah sababaraha kali, geus terketahui tapi teu daek tobat. Fasayyarallahu amalakum. Allah bakal nembongkeun kana amal-amal arajeun kabeh nu dipigawe ku maneh. Imalu basitum sadaek teh sia tapi deukeun ulah di akhirat, di dunia keneh bakal katembong. Ya Allah, teliti ku urang kamari aya angin di mana mau Tanjung Kait belah dia setik urang mangan sakadarnya. Alah beliun aya naon kiai makan neliti aya naon sidinya sampai aya angin beliun anu pohara rusak sabaraha puluh imah kenteng narareueuh aya naon sih didinya. Teliti ku urang mabok mungkin aya tapi meureun teu sabaraha. Zina mungkin judi mungkin, korupsi mungkin, maling mungkin. Teliti oh kanyahoan didinya teh aya perumahan anu encan di si lolobana masih kosong keneh, bahkan geus aya rarusakan setik eta teh dipergunakeun ku jelema nu hidungna belang. Ulah haju ngaca sia jairu kan mah teu belang. Sia goblok bogo. Ngaju ngaca aing mah teu belang ceukna. Tah. Ieu horeganan markasna di dinya. Geus dibasmi ku masyarakat. Lurahna bahkan geus pernah ngabasmi. Awas. Jangan melakukan prostitusi di situ. Nah, tetep bae geus dibasmi tahun kabari. Daratang deui ka dinya. Geus diurak-urak padahal ku masyarakat ge. Ih bahaya siap masyarakat dirinya ge. Geus. Ieu teh ya adalah keur memancing siksa, awas ya. Bahkan geus pernah aya sababaraha bangunan dibeulem ku masyarakat. Geus aman datang deui keur meujeuna loba-lobana ku di daerah eta prostitusi. Perzinahan geus teu bisa diatasi. Terakhir ku Gusti Allah. Jipas sayyarallahu amalakum. Baheula Gunung Galunggung kerkula di Garut tahun 82 akhir. Nah begitu tuh isuk-isuk teh kos peuting bae isi aya naon mobil di arah Tasik teh kacana pinuh ku debu. Gunung Galunggung cenah Gunung Galunggung. Oh ngaji makan terus bari make ieu gara lampu. Nah sapoe dua poe sekian hari cek ajengan teh urang ka ditu cenah urang ningali kanu naon gara-garana anu jelema-jelemana ngungsi urang bari mawa eta kupat terus supermi baju-baju santri teh diajak ku almarhum ajengan imam atuh di bumi mah nyieun kupat supermi ngarumpulkeun aya oge masyarakat berangkat ditu nempok ngarubu bener tamatu lain bereun pantar urang jatuh pagenjak-genjak kos kitu sih di desa di desa pagenjak-genjak dibahas di dan lain di kam pohara. Nah geus we sakitu tah tapi di mobil teh nyarita jangan moal pati-pati aya siksa gunung meletus kitu lamun teu lamun lain siksaeun mah ke aya naon di dinya teh ngobrol teh di mobil urang makan santri ngadengekeun we baris kiai sa mobil pura sa mobil ada yang dongeng aya anu apal horenganan di dinya teh raja kredit di Tasik teh raja kredit di Jakarta teh raja nama urang Tasik
Eta kredit ribawi buahkan rentenir kelas kakap geus lain kelas gabus di kakap Tasik Malaya aya nu apal Pak Anu aku salah urang mantu kiai nyaritakeun tentang oh Pak ngobrol lah caritana sekali deui di ditu di Tasik bener orenganan seperti eta lain tadi ditegor kan ku kiai nu sejen lain tadi bere kitu naon ngaranna papatah tapi ternyata kekeh terakhir pas sayarallahu amala tungtuna mah kabaun bae kabawa kabeh jeung nun teh ge nah tsunami Aceh atuh geus pada maklum dirinya mah jaba gembong kitu judi teh di dinya gembong narkoba di dinya anu ambualayah ka Jakarta ka mana teh ganja teh di dinya lain teh dicaritaan ku kiai teh geus terus bae pemerintah ge terus bae tetapi kan terus bae deui nyanana tsunami keun beres tsunami sugan teh salaladar muas sih keneh nyalembrung tak ganja mata tsunami teh kan ditata ku pemerintah nyalembrung ganja sorangan kan di Aceh mah jadi sorangan di sisi hau ge ganja jadi sorangan di Aceh mah di sisi hau ya hau tah anu di itu kan masih kena tanah-tanah di sisi hau ganja di pot teh mimitina melak bunga kebel-kebel aya ganja Aceh satu daerah itu sakabehna Aceh tadi daerah eta seperti eta lain dibasmi dimanfaatkeun deui bae dibawa deui ka Jakarta treukan keneh bae tsunamikeun deui gempakeun deui ku Gusti Allah masa nya malu masih teh Allah aman urang nu perorangan mah geus sering anu rentenir anu minta 10 juta jadi 100 juta jang mayar ku ari geus kararieu tah karasa ku siat leg-leg tah renten busiat urang lamun ngomong kitu pan beuki mun aya ka kiai-kiai cenah kula boga hutang padahal tadina 10.000 bukan 100 juta pan atuh teu dibayar-bayar pan anakan kumaha atuh haju lamun bebejag haji pendek mah bohongan sia tah cak aing ge ulah kos kitu mulai geus set ya golok aing kasiat teh neuk minta nasehat goblok lain teh nyaho eta teh haram tadi ceuli sia ai beheung onam ceuli beh hiji lain kitu nasehatan ku urang kadang-kadang orang bilang oh geus bae tuh urang loba tobat bae ka Gusti pasrah diri ka Gusti Allah ulah di bongana cak aing ge pan nya ge nya eta haram aja ku urang di bongana disepak bisa punya tuh eta pasarallahu amalak kecuali kiai lamun aya kiai wari ambruk lantaran dibangun maka duit pemerintah tadi nama santri naya 20-30 maju asup Golkar pondok ngawa bagus santri eueuh masyarakat tuh nu ngaji bebejakan ka urang aduh kiai ieu barang dibangun teh ku pemerintah jadi kieu duh padahal mah bitu nyaho sabarang teh duit seperti bagus kan ieu kudu kumaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim naon kiai Qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Caknya sadaqallahul azim. Maha bener Allah. Artinya mah pan jadi penerjemah na pan kiai pan. Dengan nama Allah yang maha mulia dan maha agung. Sadaqallahul azim, maha benar Allah. Sesalamannya. Jadi kumaha tuh ya? Bingung gitu. Ayat ulah sembarangan imanu pasayallahu amalakum bakal katembong kajian kumaha ge amal urang teh ya nu kurang dipigawe maka cak Kangjeng Nabi awas inna rajulan amila amalan fi sokratin semma la babalah wala quwwatalah tapi kumaha karituna Masya Allah Karim lamun bae hiji jelema beramal karena pagawean amal bagus atau goreng
beramal fi sokhrotin somadi jero batu anu lesang gede di jero la babalah lawangan wala kawata jandelaan kumata la kharaja amalukum ilan nas ka ila makan. Masyaallah eta ucapan Kanjeng Nabi bakal tembong bae pagawean urang bagus ka tembong bagus goreng ka tembong bagus gorengna ka ila makana dek beramal naon bae wali beramal di gunung nu yahoeun salat sorangan ibadah sorangan lila saha nu mere nyaho atuh bahwa di luhur aya wali. Ih ya Karim ya Allah bakal kanyahoan ke manusia cak Kanjeng Nabi kumaha kurang nyumputna eta pamalingan sakali dua kali tilu kali geus kajebegan mah kanyahoan bae bahasa jebeg teh bahasa Bandung eta sopan jebeg fasayarallahu amalak jehe kebal mah atuh kanyahoan bae. Nah aya jelema nyandung rapih jasa curiga kabeh ge nya nya padahal mah saimah rejeng ka pisah ku tembok doang nu kolot belah dieu nu ngora belah dieu tapi rapih jasa nyanana make mobil box ieu makan asli cerita asli mah make mobil boxna ditedeun di mana nyanana kadinya kan teh curiga ke sepatu make naon atuh ngaranna ke mobil box ieu nah wae gilir atuh kieu geus teu kanyahoan setahun 2 tahun 3 tahun teu kanyahoan anakna geus umur kelas 1 SD ya kan eta ge kanyahoan gara-gara meuli es aya tukang es ngeuli anak nu kolot kan datang kadinya keberan anak nu kolot Pak beliin dong Pak cek nu kolot bapak ke siapa lu bapak itu emang bapak lu iya patut dicurigai nih tadi anaknya padahal bapaknya nggak maksudnya ulah sih lu ngomong bapak tuh iya batakan meli es bareng tuh kan. Nah anak nukolot mah meli berikut pamajikan anak kunaon nyana nyuruh tuh Pak beliin dong Pak gitu kan beli cek nukolot ya lu ngatain bapak sama siapa sama ini emang lu anak siapa ini bapak saya cak nukolot ya aduh dada aing murag budak tuh eta kumaha eta ye kajian kumaha ge ieu mah loba situ fasayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae ye bakal nanti anak man kanyahoanana anu kiai anu nyandung teh kiai nu nyandung aju kebeneran aya anu ngajikeun pan milu ngajikeun kiai da kadinya bebeja anak anu kolot aya ngajikeun cenah ieu aya tuh ngajikeun kunaon atuh padahal bakan gilir sapeting eta teh geus sababaraha tahun eta mungkin ka 3 tahunna nya bebeja ngajikeun tunggus kiai mah babari bae janganlah tuh kan babari alasan undangan nujuh nama tang puluh ngaratus satu pamajikan teh nyaona naon ieu horenganan dedeh iya eta kan bebeja tah naon ka ngajikeun geus sapenting 2 penting ka 3 pentingna kasubuhan tuh maksudna kasubuhan teh nya kan gilir kasubuhan balikna biasana balik penting gimana teu bergegeran bae salah sorban tiung atuh tiung biasa we di ka dieu ge nya kos teu boga salah teh tenang Assalamualaikum salam cak anu kolot teh nah iya cak anu kolot naon nah iya mau napek ya sok aju kikituanan orang rumah tangga iya naon sih naon diuk saku masuk PM diuk eta ka kiai eta atuh diuk kiai ge naon sih aing sasalahna ieu salah rasasan teh sorban buka aya naon sih sok aju mamarahan ki isu sorban buka sorban keheula iya ya naon iya naon teh sorban buka dibuka ku jana teh na diharap eta sorban teh tiung
ya nanti aing salah bawa sial jasa. Masya Allah tak eta kan fasayarallahu amalakum kanyahoan mereka nyandung aya deui kan ya kiai nyandung kene tenang hiburan ya. Jadi kacarita kene nyandung teh nyahoeun kan nu kolot nyana hajat nyana hajat nu ngora bebeja haji kula kadinya teh ulah masalah jeung moal nyahoeun lu jelema geus atuh biasa hajat atuh teh nyahoeun saha itu kana hajat mah geus ada datang kabeneran imah kakana belah ditu jadi nu ngora teh datang ka dieu terus ka imah kakana kan atuh panjana tak ka hajina kadinya imah kakana ngobrol sakedeung lantaran hajat gegeraan bae datang kan ka imah deui aya mah setengah jam malah nyana ngaleungit nuju kadinya deui barang di dieu nu kolot ge sendalna sabelah lain sabelah sendal nu hiji sendal awewe emang nu nyandu mah gitu jelok boga rarasaan tolol langsung dicekel deh kaji sadar tuh kaji emang kudu naon sadar henteu sih kaji mantas di mana ka haji jadi ka mana cek jadi atuh keur hajat ieu atuh mun ka mana henteu sadar henteu ka haji emang aya naon sih coba tungkul sakedeung sia kaing tah tungkul heula sakedeung juga sendal akur henteu eta menang di mana ka haji menang di mana sendal jadi beda kos gitu ayo atuh banyak keur hajat banyak ditungtun ku nu kolot tas di mana tas di mana eta deui nu kolot aturan engke bae nya teu aturan boga adab bae saeutik engke bae geus beres hajat ieu mah lain pan tungtun mah lain nongton panganten nongtonnya napan Nailah imalu asyarallah wa amalak tungtungna kajen kumaha ge sahebat-hebatna bais tarasi moal ka ambe pais daging hayam tarasi bae awak kurang di bagusan luarna makan make baju kokoh samping ngecap gajah putih deh kokoh putih cap gajah putih kopiah putih sorban putih deh hebat padahal di benak hati nama aya racun di benak hati nama ieu teh aya tumbilaan di benak hati nama ieu teh aya utek ugelan di benak hati nama ieu teh kropos putih tinggal putih bajuna putih tinggal putih sampingna putih tinggal putih sorbanna putih tinggal putih kopeahna putih tinggal putih sendalna tiluhur tepi ka hamna putih kabeh tapi di dieuna geuneuk fasayarallahu amalakum bakal katembong ngajen kumaha ge ieu lain cak sasacak Allah ye urang nyumputkeun amal bagus urang mung kanyahoan ku batur lah ja amal beramal ka Allah geus zikir ka Allah sholawat ka Allah geus embung kanyahoan bahkan di hareupeun jelema mah urang bangun bidug bae bangun kitu bae biasa teh tapi kolbu urang talukna ka Gusti Allah fasayarallahu amalakum bakal katembong bae ieu kahebatan kolbu urang teu bisa disumput-sumput sabulan 2 bulan setahun 2 tahun lah seuris sia boga pagawe naon sia emang aing teu nyaho ieu mah keur carita bagus sia mah jore meureunnya kanyahoan wae kajen kumaha ge jero hate emang teu kanya fasayarallahu amal sabulan orang bisa 2 bulan orang bisa katiluna mah masyaallah jelema ieu anu ngabobodo diri jelema anu ngabobodo diri padahal mah lain kos kitu tapi nyana bertingkah kos kitu misal sabenerna mah nyana teh henteu bagus tapi bertingkah bagus ngomong dibagus-bagus segala dibagus padahal mah teu bagus tinggal tunggu tanggal main fasayarallahu amalan sebulan 2 bulan setahun bakal kanyahoan aslina emas mah kanyahoan aslina jelema raresepeun kabeh jelema mah kanyahoan asli nu teu benerna atuh disepak bahkan lain disepak deh penalti lain disepak deh disepak bangsa kada disoer lagi mah penalti ceger beres tuh kan emas kanyawan aslina resep perak kanyawan aslina resep mutiara kanyawan aslina resep tapi jelema kanyawan aslina nu kebeneran aslina teu bener di penalti 12 pas
geus teu make priwit deui teu make ieu mah langsung bae fasayarallahu amalakum. Ulah main-main jeung Gusti Allah, ulah main-main. Sakumaha jelema kadeleuna jore, dibalik jore aya bagusna fasayarallahu amalakum, bakal kanyahoan bae. Jelema rudin amat, jelema goreng amat, jelema itu atana ijid amat, zohirna terjata zohir ngawadahan anu hebat di jero batinna horeng aya nurun ilahiyun, aya ma'rifatullah wadahna bae nu jore dijorekeun ku manehanana nu mentek dijorekeun embung kanyahoan sabulan 2 bulan setahun 2 tahun fasayarallahu amalakum, bakal katembong hebatna eta jelema. Dibaguskeun awak urang teh diudang-udangan balah udang-udanganna ge udang-udangna ye hampir mun direndengkeun jeung ban Vespa gede anunya na hebat jasa. Masya Allah dihebatkan guys, ngomong dalil ngomong hadis tapi di benak hatina aya hasudan, di benak hatina aya riaan, di benak hatina aya segala macam penyakit-penyakit. Fasayarallahu amalakum, udang-udang tinggal udang-udang bakal katembong amal asli. Imalu mas itu fasayarallahu amalakum. Ya Allah, satu sisi orang teh dititah ayo ya biar beramal bakal kanyahoan bagi nu taat aing kene kajen disumputkeun bakal kanyahoan ya. Berarti kan aya target ngaresep bagi jelema anu maksiat ka Gusti Allah, ayo siaga teruskeun maksiat kege bakal kanyahoan ngarenten. Waduh irahaning aing bakal kanyahoan kabeh kanyahoan, nu maling ujungna kanyahoan, nu nyandung ujungna kanyahoan. Mentak banding per-peran bae kan nu kolot, lamun endeuh banding bebeja neng ieu mah kakak mah izinan bae aya naon izinan deuk ka pasar tah lain neng atuh iraha teu izinan aya deuk ka pasar mah jadi izinan bae lain neng kunaon ieu mah kakak mah aduh naon sih iya aya jahe neng aduh masyaallah ieu mah izinan saminggu bae cakna teh asana ngarumas jasa ieu asana kakak mah lamun teu laksana ka dinya nanaonan pemajikan teh nanaonan teu mah izinan bae bahkan anter ka mana ieu teh jahe ho oke kan ketungguan sakedeung nah ketungguan sakedeung ke goleng izinan orengan ngasa golok tah urang kan serba salah ari urang bebeja teh diizinan ari urang teu bebeja kanyahoan bae mending mana ayo mending mana tuh kan mendingan ulah nyandung neuk naon tuh nyandung segala lah geus lamun neuk nyandung nu jauh Fasayarallahu amalakum bakal katembong ku Gusti Allah diri urang lamun geus ditembongkeun masih keneh bae dikiriman angin, dikiriman gempa, dikiriman tsunami, dikiriman banjir. Ketika aya banyak nu mantak para aulia Allah pasok aya nu dibere alamat banjir ye dibere aya naon emang nyana kan komunikasi jeung Gusti Allah. Gusti kok aya banjir aya naon sih nu sabenerna dibere tah ku Gusti Allah alamat eta teh tah di daerah eta teh ki Masya Allah karim tuh fasayallahu amal bahkan wa rasuluh jeung Rasulullah ge bakal apalin da dibere wahyu ku Gusti Allah bahkan wal mu'minun orenganan jelema mukmin kamil anu mukmin tersebut tegas jadi kakasih Allah bakal diberenya ho deui boh dirina boh nu sejen Allah bakal nembongkeun ka amal balerea Rasul bakal nembongkeun ka amal balerea mukminun ge bakal nembongkeun ka amal balerea bahkan kanyahoan jamu minun teh orenganan di dunia jeung di akhirat umat Kangjeng Nabi mah bakal jadi saksi lain nyaksian nu kayeuna bae nabi nu baraheula ge bakal disaksiana ku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditembongkeun di dunia keneh
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون